dia siya jaga kain. Ya perlu aing. Perlu, nyamperkan kain. Naonan siya kikituanan et kamari ieu siya. Ngeueuh ampun-ampuna siya teh. Ka awewe nya hayo. Pamajikan mah di ditu siya teh bateng kumaha jagat batur gawe di jagat batur teh siya teh lain gawe di urang. Curug tadi permainkan ke cokor ka nunyuk teh. Jadi duit siya genah di dieu. Poya-poya jeung awewe sejen. Kami toh mah mana siya yang berang lebok oge. Mun teu aing kukus ka kamul mah. Kulak-kuli. Cenah boga minantu sawor boga. Minantu boga anak aing. Ke Arab mana da boga bentetan aing. Beres tuh. Kudu inget atuh. Sengaja mah. Ulah kitu kakolot mah. Tilang bara sok kopina, sok rokokna, sok kalabokanana geura kami toha teh. Ya Allah, meni seneng kana hate teh ya Allah. Ya mah boga minantu diilik-ilik teh ngan bobogohan aya bejana kami toha. Aing ge ngadenge naon ngan kitu wae unggal poe. Da aing ge pusing. Anak aing teh di Arab teh euy lain senang. Ya Allah, 5 menit cenah geuning molor na geus sok dina WC. Kadang-kadang sing karunya atuh ka pamajikan. Da aing nyaah ka anak. Kumaha kitu-kitu teh geura mikir kasepan teh. Anak geus gede 3 anak kebiayaaneun. Pamajikan di ditu sing boga pikiran jang ai kitu teh. Bobogohan si bobogohan ngan ulah nepi keterlaluan teuing jang. Ulah keterlaluan. Pokona mah sakitu aya mitoha mah. Data asam minantu aing teh asa anak. Lamun minantu mah dianggap minantu mah dibere nyatu ku aing ge. Lah boga ngejo satengah eta labok ku sorangan da aing ngebentet. Di eko ke meureunnan da karunya aing teh. Titipan ti anak aing. Mah hape salaki aing. Ya Allah, ayeuna jadi kitu. Dipikir-pikir teh kumaha teh di bulak dibalik teh kudu kumaha atuh mah teh jang. Aing geus kieu. Jadi emak teh pangrupae jang. Kepae emak anak balik emak moal nyaho jang. Kudu nyaah ka emak teh ujang teh. Kudu euy kasep boga anak ujang teh 3. Parawan 2, anak lalaki 1. Geura inget. Geura etakeun ujang teh geura insaf lah. Ulah kikituanan wae naon da nalbur awewe teh jang naon pokona ge kaerap-erap duit. Geura barang bali barang makan aing. Bisa apar? Geus bedug ye. Gejeuna barang lebok. Ya boleh lebok geuningan. Kebuang orang kurang berulat. Heeh, itu. Ai dapat. Heeh. Yuk. Lagi lapar mah ieu teh. Naon dia teh? Lapar sih mah. Sukro yo mah jak kekehen. Ya Allah, ya mah malah dilebok ku aing dia mah. Gas. Untuk aing bisa rontong ge kabeh. Adi ganti ku untuk anjing aing. Ya Allah, yo beranghakan kolot teu patah kieu. Sukro dibewakeun. Meureun kumaha ngakana aing? Ceru hipu-hipu atuh barang lebok teh. Si boga pikiran. Ya mah budak masih remaja ngalbok begitu mah. Akan ku sia. Lagi hipu tuh. Wah, ibu sakar boga huntu da aing pubut boga huntu. Si boga pikiran Ya Allah, kakarek barang beli sukro anu mata kelas huntu rontong aing.